cek aing baba dengekeun ku sia Aisyah si teh saha urang mana na rek naon rek wae no sia goblok nyentak ya di mamana ge belugug di zaman Firaun anu ngaranna Ehud tungtungna goblok rek naon on siapa rek naon rek salira ayana di mana kuring leungiteun salira lagu naon Asia naon sawa paran-paran aya kamajuan sakitu mah saya inget wing mah badannya besar tangannya kecil kalau ditaros langsung nyirintil sok sanajan kabina cinta daek bisulta sumpah nage badannya besar gus goblok bisa lagu naon eta teh sarboah versi anyar nya lagu ten misirudug teh tapi bisa lagu nu lain ari lagu mangan eta ngan uing mah hayang bisa ngalagu papatong naon papatong berat teh lagu papatong teh karesepeun Bapak Haji Ahang teh papatong teh oh hayang diajar lain ya iya dong eta teh lagu papatong teh opat wilet cek bejaan papatong oke teu salah nita sia ngan dewek rek mere beja ka maneh lamun si laing rek nyanyi kudu tina rasa di jiwaan sabab ari urusan jiwa eta urusanana jeung rasa ai rasa kabeh jelema sarua si laing diciwit nyeri sarua dewek ge tarasa ke gitu ayeuna nyanyi si laing hayang genah tina rasa jiwaan oke bos lagu naon papatong heuh mun bisa samemeh nyanyi nginum heula meh leueur ti koro teh ulah garing siap lagu naon papatong heuh samemeh nyanyi hutang bayar heula mejongjon dari siakeun nyanyi anu nagih wirang komo Bang Emok Maera nya lagu naon papatong oke popoyan angkat heula bisi hujan dina naon nyebut lagu naon digaplok wae naon teh papatong dengekeun tah kana surupan neng nong neng nong papatong mah dina neng berang deh maju ka lohor ade berang sok berang maju ka lohor azazatang tuh papatong ti loh papatong lah gitu tapi azazatang nu koneng entrep naregang sok ayeuna tahun hareup sok berang sok barang Allahu Akbar cek aing baba dengekeun ku sia Aisyah si teh jeung nyiduhan kumaha si teh teu sopan keun bae da kiki garing lain masalah garing goblok rujit ya cek aing jiwaan goblok berang berang sok
dengekeun heula atuh sok barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang Allahu Akbar nasya mah kitu dengekeun ih sete dengekeun barang maju ka lohor azazatong sok azazatong sok nu koneng entrep naregang sok barang Allahu Akbar berang kau barang ulah naon sia matong nyanyi naon ngojek geji barang majunan betong aja goblok sih teh ngeledek sih teh goblok sih teh aya naon aya sora euy pika keungeun sora naon teuing kitu nya ho muringkak engin leueuh dengekeun ku sageda teh belah mana bejeuna teuing kitu nya ho dengekeun heula siana eta kira-kirana manehna tong ngomong heula babal jempling heula siana dodoho usia kedengekeun eta meureun Allahu Akbar sajeng nginduhan deui gege garing tenang nu bege can garing bisa nu bolong kene pogoda cidusia teh dempul geurnya dengekeun nya eueuh di baledog aing kabina-bina teh goblok aing teh lanceuk jiduhan sia teh keke garing anjing jadi hate demi Allah aing tadi ngikeun ku sia sada naon eta naonnya make eho saha urang mana na rek naon rek wae no sia goblok nyentak ya di mamana ge belegug di zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna goblok rek naon on sia rek naon rek eho na kehujanan jadi konslet teh sada naon cing hayang apal eta teh gajah rek ngenog si goblok pakai jeung gajah ngenog sia beranak gajah mah aduh naon ari aka sia kakarasa umur nyari make jeung gajah ngenog jadi alah naon ari aka aing mah kabayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum sia gede kumaha bobokona sia Allahu Akbar pogo dah aya mau pandekeun ti ku gajah goblok gitu halo aya cicengiran wae aya gajah pelungan anu karunya mah gajah kate goblok ongkoh gede tapi penek anjing si goblok Allahu Akbar anjing jadi kulit putih anjing gajah ngenog si goblok ora naon Aisyah lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah bubur ayam belegug bade genti ku gajah goblok kitu teh uing mah teh beuki bubur gajah mah naon atuh bakakak gajah bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana Aisyah Allahu Akbar alah ampun sida walabu jeung gajah ngenog sia ampun Allahu Akbar
Ulah, di mana sia? Iya di tukang. Aya gajah pindah kontrakan. Ampun. Gusti nu aku. Ai na kumaha nya euy. Naon jang riweuh jang? Ai. Naon ari aka gajahna datang anjing. Doraka sia ka kolot. Aing mulai ke kolot ke gajah goblok gitu. Aduh. Aya gajah baud. Yang buah ngora meureun. Aduh. Tebok sia. Naon aya gajah tulalena sautet. Dina sia. Aduh. Alah akak jujur kulit-kulit anjing. Alah. Naon deui aya gajah memawa kantong rek sekolah PAUD deui. Allahu Akbar. Aduh. Nah, bapak melotot. Gajah-gajah teh ka aing teh. Nabi mah ka gajah. Geuning sabeu ngomong kantong. Nu mawa kantong aing nya tuh nah bapak rutan gajah mawa kantong si edan sia nya dora aing di Ciduhan kege garing goblok kabina-bina teuing babatok sia kawas lain ka kolot edan kabina-bina teuing ai sia edan sia naon dicarakan dengan cecengiran aya gajah darah tinggi rek setruk. Aduh. Halo, Akbar Bapak aing ampun. Doraka sia ka kolot teh. Teu meunang kitu doraka nungtut mana teh. Sugan teh wah gawir di dia. Spek teh ya gawir. Bener wasia kuring teh jebur kana gawir. Dada ngadurudud. Ieu dada jadi babak belur. Sugan tadi dia mawah gawir menira wasia kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena si sate degas karolot yang ngomong gitu-gitu aya gajah turut muning garing geus ya jadi punung bapak ya duli termera duit termera duit goblok teh kakolot moal aya urang lamun eueuh bapak sarua bapak ge moal disebut bapak lamun eueuh anak eta malikeun wae ieu mah ye ulah kaget hei manusia sia teh euy naon teh ulah kaget sia aduh si goblok sia ngarenyag aing sia teh sorat teh kumaha ngageureuwahkeun batur sia aduh woi saha eueuh jualeun cenah sia mah palingan nu ngarekam palingan carang atuh buukna sia teh seuri teh katua lain dina gede teu aya sanes teh anu manparbancana suta sampun dumugi ulah kaget bangsa manusia saha datang nirata ngademan datang nirata ngademan ai anjing no cak eueuh manggolengan rana Allah Gusti nu agung nu murbeng alam
sahat itu anjir poho deui daulah saya daulah aduh alah anjir poho deui aing saha daulah teuing aduh alah Gusti ai heueuh anjir kakara inget aing di mana wae atuh wawuh ka kaula henteu eta apa mentong nyawanan cenah begek sok kenal sedekat Allah anjir inget karat tina cepot anjir apa lu lah tersangka tenarna teh di dunia monyet teh mah nya hari itu monyet bodas ieu monyet beureum geus asak monyet ieu mah nu nyeri hati lah sebut monyet kemana euy ada nyentuk ge masih tiga banget hey ya goblok ngobrol aing lah hayang mau cucu aya ceng-celengan ada keraka bra kana urusan duit masih we beraha we ya aing diantep ieu apa ka kaula ke itu siapa deui mah nya teu apa nya saha anoman cepot Allahu akbar ulah Gusti Nu Agung oman masih kene dagang buah ai cepot eloh anjir oman Gusti anoman apa kene kayu apa dawalanya semohon oman hatur nuhun oman nah sia ge ternar sia di bangsa monyet hari monyet berbuntutna di tukang sia buntutna di hareup dia tah males hiji-hiji waduh cepot dan di mana mane di tadi di dieu lain naon keur naon nya keur cicing ari Bapak Semar aya kene geus maot doraka goblok sia teh sia kana babatok teh goblok sia teh sia leuwih doraka belegu bapak disebut maot Bapak Semar teh maot ulah qulu innalillahi iraha mauta duka ada abdi ge terang kumaha teh Sumuhun Bapak Semar nya heuh maot iraha apa da abdi macan aya ieu teh kumaha ari aka dengekeun pertanyaanana goblok ari Bapak Semar aya Bapak Semar berarti aki aing si goblok aing bener teuing nya lain kalau tanyakeun teh Semar aya tah upami Semar mah aya kene di mana ge aya teh mah jamina da gede hutang jeung saha dieu abdi ulan nya sareng juragan Kresna saha duh anjir dedengan teh jeung Kresna nu bener wai palotot teh semuanya teh mendingan budak-budak teuing naon teh ulah cepot bejakeun ka Gusti Kresna naon kiamat sia naon kiamat naon di situ kiamat teh kumaha bahaya sakedeung di kiamat teh cepot bahaya dunya kiamat pot kenao itu wah bejakeun ka Kresna bejakeun aya aing bejakeun hayo init hayo init akara panggih jeung papalotot itu kumaha teh sarajan di bolotot dia mau molotot atuh init pot beudeuh tenang duh penghalangan atuh ulah lan eta teh tiba heula teu robah-robah teh henteu kitu we eta maneh ku betah jeung lanceuk jiga kitu nah sabenerna mah hate mah teu betah eta anoman nya ngan maksakeun ieu teh nya manjangkeun hirup lain eta lanceuk sia nepi ka kitu heureuy wae ieu eta mah da ungah poe heureuyna teh ungah jam teu heureuy sapoe teh diopname kitu nya batur mah zaman corona teh ku corona sia teh mah teu heureuy pilekna teh nya walah cicik mana ku si Kresna aya ayo bejakeun aya cila
Kakak Syabon.